مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i sahabati wal qurabati wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sayyunillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il ulama'il 'amilin wal musannifin wa ila arwahi khususan ila jami'i muassis Nahdlatul Ulama. Nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Sayyunillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il ulama'il amilin wal musannifin wasyuhada'i wassolihin wa ila arwahi jami'i ahli turuki kullihim khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu. Sayyunillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat barriha wa bahriha min masyarikil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha. Sayyunillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anis sahabah. Ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi
Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudnib. Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ya sami du'ana. Ya Rabbi ballighna nazuruh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi tagshana binurih. Ya Rabbi hifdonak wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waskinna jinanak. Ya Rabbi ajirna min azabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warzuqna syahadah. Ya Rabbi hitna bis sa'adah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih. Ya Rabbi waqfi kulla mu'zi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi nakhtim bil musaffa'. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan wargi-wargi urang, tatangi-tatangi urang, umumna muslimin muslimat anu nuju teu daramang ku Allah sing dipaparinan di kasehatan sarta negara di hari oge teu damangna sing janten kifarat kana sagala pidosana kalian dipaparinan kakiatan kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisata wal isruna sareng ari maqalah anu ka 20 genepna. Eta kila dicarioskeun naon kufronun ni'mati ari kufur kana nikmat eta lukmun dicacad tercela wasuhbatul ahmaki jeung ari bersahabat jeung jelma anu kumpru eta sukmun teh teu diberkahan. Wasuhbatul ahmaki sareng ari bersahabat jeung jalmi anu kumpru nu edun anu dolim eta sukmun sial atuh sukmun teh dina tafsiranana ghairu mubarakin teu diberkahan. Qala parantos ngadawuh saha an-nabiyyu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khoslatani ari dua perkara. Khoslatani anu ari dua perkara. Man sing sahabat jalma kanata anu aya itu khoslatani teh pihi di itu si man kata bahu mangka nuliskeun ka itu si man saha Allahu Gusti Allah syakiron ka golongan jalma anu loba syukur sobiron anu loba sobar
aya dua perkara anu mana lamun tiap mah aya di jelema dua perkara eta maka dicatat ku Allah jadi hamba anu syakiron sobiron. Waman lam takuna, waman jeung saha wae jalma lam takuna anu teu aya itu khoslatani teh pihi di itu si iman lam yaktubhu mangka teu nuliskeun Allah ka itu engke pailna dipayun lam yaktubhu mangka teu nuliskeun ka itu si iman saha Allahu Gusti Allah syakiron anu loba syukur wala sobiron jeung tidak tercatat anu sobar. Mana dua perkara anu tadi teh mancing saha wae jalma nadoro anu ningali itu si iman fi dinihi dina agamana itu si iman ilaman kajalma huwa anu ari itu si iman teh eta paukohu saluhureunana itu si iman mana doro tadi nuturkeun si iman eta tah nu kieu paktada mangka nuturkeun itu si iman teh bihi ka itu si iman anu pauko teh anu saluhureun teh wanadoro jeung ningali si iman pi dunyahu dina dunyana itu si iman ilaman kajalma huwa anu ari itu si iman teh eta dunahu sahandapeunana itu si iman pahamida mangka muji itu si iman teh Allah ka Gusti Allah alama kana perkara faddalahu anu ngunggulkeun Allah ka itu si iman bihi kalawan itu emak alaihi ka itu si iman katabahu mangka nuliskeun ka itu si iman saha Allahu Gusti Allah syakiron kana golongan jalma anu loba syukur sobiron tur anu loba sobarna waman sareng sing sabe jalma nadoro anu ningali itu si iman pidinihi dina agamana itu si iman ilaman kajalma huwa anu ari itu si iman teh eta dunahu sahandapeunana itu si iman wanadoro jeung ningali itu si iman pi dunyahu dina dunyana itu si iman ilaman kajalma huwa anu ari itu si iman teh eta paukohu saluhureunana itu si iman terus naon eta pada teh Pak Asipanya Pak Asipa menyesali itu si iman alama kana perkara patahu anu ngepotkeun teh anu ngalalaikeun ka itu si emak patahu anu ngepotkeun itu emak ka itu si iman lam yaktubhu mangka moal nyatatkeun Allah ka itu lam yaktubhu mangka moal nyatatkeun ka itu si iman saha Allahu Gusti Allah syakiron kana golongan jalma nu loba syukur wala sobiron jeung moal dicatat sebagai hamba anu loba sobar. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif dina ieu kitab Nasoihul Ibad mertelakeun bahwa maqalah nu ka 20 genep ieu
dicarioskeun bahwa kufronun nikmati lu'mun wa suhbatul ahmaki su'mun. Ari kufur kana nikmat teh eta teh tercela. Orang anu kufur kana nikmat, lamun urang teu syukur kana nikmat berarti kufur teh ya. Awak dibere sehat ku Allah teh tapi teu dipake ibadah teh eta kufur nikmat. Dibere akal ku Allah tapi teu dipake mikir teh eta teh kufur nikmat. Jadi kufur nikmat teh teu ngagunakeun perkara anu ku Allah dibikeun lain kana paragina. Urang dibere sehat sedengkeun urang apa tujuan urang diciptakeun ku Allah jeung jin manusia jeung jin diciptakeun teh pan pikeun naon? Ibadah. Apakah buktina bener dipake ibadah jeung teu na? Nya teuing tanya we kan masing-masing. Lamun teu dipake ibadah tah cek ahlina Allah mah berarti kufur kana nikmat. Matak ari geus datang waktuna ibadah mah pan sok kadang-kadang awak jag-jag jadi gering. Datang perintahan Allah mah. Itu sabab naon? Itu eta anu kitu teh ngaranna kufur nikmat. Geus puguh jag-jag pajarkeun bejakeun gering. Lamun gering bener mah teu naon eta mah gitu. Ieu mah lamun umpamana teh padahal awak sehat. Sarua jeung menta ari kitu teh. Padahal urang teh mampu, padahal urang teh bisa nyebutkeun henteu sarua jeung menta dikitukeun gitu. Karti teu tah eta kalebetkeun kana kufur nikmat. Kunaon nu kufur kana nikmat dicela ku Allah, dihinakeun ku Allah. Kufur kana nikmat teh urang dibere awak, dibere jasmani, urang dibere sehat, urang dibere akal pikeun ayeuna mikir kana keagungan Allah ku urang teu dipake tah sarua jeung kufur kana nikmat. Sabab lamun urang apal naon tujuan urang diciptakeun ku Allah, saha anu nyiptakeun urang jeung ka mana urang sanggeus diciptakeun, insyaallah moal kufur kana nikmat. Jadi kufur kana nikmat teh lain ngan saukur urang boga milik tuluy teu ditasorupkeun, teu dibagi-bagi kanu berhak. Termasuk urang awak jag-jag, awak sehat, bari jeung nyalse tapi teu dipake salat, teu dipake thalabul ilmi, tah eta teh kufur nikmat ngaranna. Sabab pan ari sehat teh nikmat. Sehat nikmat teh. Mata karasa nikmat nasihat lamun gering. Mana buktina ketika gering dahar jadi teungeunah. Sabab dicabut kanikmatan daharna. Ketika gering nginum teu pati ngeunah. Sabab ku Allah mesti cabut kanikmatan dina nginumna. Mata itu wasiat para ulama teh pan kitu ngabejaan ka urang sadayana teh. Nasihatna teh igtanim khomsan qabla khomsin. Kudu mungpang meungpeung hirup mah. Meungpeung ngora kene ya, pemuda-pemudi ieu ngararaji gitu. Meungpeung sehat, ulah nepi ka konyol, geus gering, geus ripuh ka karahayang. Tah eta kusabab kufur kana nikmat. Ogi biasa ngaji, mata ketika gering datang malam Senin jadwal ngaji, buruhanana mah buruhan ngaji, da kerja gosok. Ari nu henteu mah rugi teh kira-kira. Rugi teh. Rugi cek nu mikir mah. Nu teu mikir mah pan teu asa rugi. Gitu. Jadi faktor utamana anu membuat imun tubuh kuat teh nyaeta teu aya deui iwati hate anu kuat. Tingali anu caricing di jalan, di sisi jalan. Anu teu boga imah. Itu pan teu pati kacaritakeun beunang ku Covid. Naon sababna hatena kuat. Geus terbiasa ku panas, terbiasa ku hujan, terbiasa ku katirisan. Awakna mah kahujanan, kapanasan, katirisan ngan hatena geus biasa seperti itu jadi kuat. Maka imun tubuh teh sebetulnya sesuai kebiasaan. Itu. Tah, urang perlu ningkatkeun imunitas tubuh oge keimanan anu mana eta iman teh ku Allah dibikeun ka setiap hamba na teh dalam keadaan telanjang. Maka bahasana al imanu muryanun. Ari iman teh buligir. Dalam arti buligir teh kumaha?
ayeuna kieu ogi kasep tapi itu di bajuan nyewa tuh nyewa senajan sih mah di bajuan ge nyewa gitu ogi kasep nya ganteng awak jangkung ipis gitu sispek tapi teu make baju indah teu Indah. nah nu edan eta nu edan mah indah nyebutkeun ayeuna jelema teu dipakean teh disebut indah cek nu edan maka al imanu uryanun iman teh telanjang maka ulah sampai iman teh teu dipapaesan teu make pakaian naon pakaianana walibasuhut taqwa pakaianana kaimanan teh nyaeta takwa naon takwa teh imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi ngalaksanakeun parentahan Allah ngajauhan laranganana ngan sing emut urang ulah sok suci da moal aya jelema anu 100% ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan laranganna perintahan Rasul ngajauhan laranganna moal ngan urang paling bisa ge berupaya untuk melaksanakan perintah Allah berupaya untuk menjauhi larangan Allah da kahayang makana dosa aya wae boro-boro urang ye aranje nu ngarora kieu gitu nu kolot oge da kolot soteh awak kolot soteh jasad dan nafsu mah angger ngora sok aki-aki tanya dah hayangeun kawin di komo ka parawan mah ngan naon ngan tanaga geus eueuh ngan tanaga geus eueuh jadi casing hungkul anu berubah jadi kolot mah nafsu mah angger ngora maka urang tingongora kene kudu geus diajar ngendalikeun nafsu sabab urang jelema biasa moal lepas tina nafsu tina syahwat tina nafsu sabab memang ku Allah didesain manusia teh dihiasi nate ku syahwat zuyyina linnasi hubbus syahwat dihiasi manusia teh ku syahwat jadi wajar nana ningali nu kasep aya kabita manusiawi aki ningali nu geulis aya kabita manusiawi da memang hiasana eta ngan kumaha carana dina kabita eta teu jadi dosa itu dan sebab memang dihiasi manusia teh make naon syahwat dibere akal dibere nafsu tah urang ulah sok kupur kana nikmat kadang jelema loba anu sadar mahalna nikmat teh ketika engke geus leungit ketika engke geus eueuh keur aya mah tara kasupuri keur aya mah teu eling ka Allah nu ngaparina nikmat tapi engke geus eueuh hanyakalna teh luar biasa itu hanyakalna teh luar biasa ari keur aya ka mana wae ari keur sehat ka mana wae dipake naon sehat teh anu mana urang sadayana engke ku Allah bakal diaudit itu umur urang sabaraha nu dilakukeun ku urang loba alusna atawa loba gorengna engke diaudit ku Allah sabab naon urang dibere potensi akal ku Allah teh ngan kadang tara dipake jelema lamun akalna tara dipake mikir ilmu agama mikir ilmu umum gitu nu penting ya otak kudu dipake mikir asal ulah eureun mikir urang gepan keur ngaji mikir sanajan balik ngaji mah nyala leungit deui we gitu nu ka harti anu ka ieu teh gitu ngan paling tidak usahakeun tuntut otak urang teh untuk selalu berpikir tapi kade mikir teh endingna ka mana tina berpikir eta teh apakah ka Allah jeung Rasulna apakah karena nafsu ope sakola cek ope teh engke geus sakola meh sukses meh beunghar meh dihormat dan lain sebagainya tah eta mah berarti mikirna ti dunya ka dunya tapi lamun kieu mah mikir kuliah supaya sukses boga penghasilan gede engke rek nulungan fakir miskin rek nulungan jelema nu susah hade eta mah tapi kade lain dina bahasa jelema mah dina tekadna dina niatna bahasa mah bisa indah kabeh oke rek rajin ngaji meh babari menang jodoh cek akih teh engke tinggal di Bandungan mun geus menang jodoh bakal eureun lamun niatna teu karna Allah
Jadi tungtut diri urang meungpeung ayeuna pemuda-pamudi gitu pan meungpeung urang ora kene sabab naon ye lalaki nu hebat mah tara loba nungtut teu jadi istilahna teh naon nya henteu boga kriteria pamajikan urang mah kudu kieu henteu lalaki anu cerdas mah sibuk we nuntut diri pribadi, sibuk nyolehkeun diri pribadi, sibuk nirakatan diri pribadi. Sabab pasangan mah gambaran urang. Lolobana anu teu narima pasangan karena tadina loba pipilih, karena tadina loba kriteria. Matak lalaki nu loba pipilih tungtungna mah moal kawin-kawin. Awewe nu loba pipilih tungtungna mah moal kawin-kawin. Sabab naon? Poho tugas jelema saling menyempurnakan lain yang anu sampurna da moal aya kecuali rokok Nu haya moal aya sempurna moal iwati naon rokok mah sampurna sampurna mil jadi ulah nepi ka urang ukur kana nikmat. Hei kade. Jadi ari kana ibadah jeung kana ngaji ulah jiga Allah ajeng Rasulna nu butuheun ka urang. Da urang teu ibadah teu ngaji ge moal rugieun moal. Moal matak ngirangan kana kamuliaan Allah jeung Rasulna. Jang urang keneh. Tapi kunaon urang sok belagu gitu ketika sehat. Ketika dibere keneh umur ku Allah teh, dibere keneh kanikmatan teu dipake jang ibadah ka Allah. Pajarkeun teh keur hoream salat, keur hoream ngaji, keur hoream maca sholawat, lain urang nu hoream Allah jeung Rasulna hoream diibadahan ku urang, hoream dibacakeun sholawat ku urang. Saha urang meuni sombong nyebutkeun keur hoream salat, meuni sombong keur nyebutkeun keur hoream ngaji. Saha urang nu puguh mah majlis elmuna embung katincak ku urang, nu puguh mah masjidna embung kaasupan ku urang, nu pungguh mah kanjing Rasulna embung dibacakeun sholawat ku urang. Kadang jelema sok belagu pajarkeun teh keur hoream. Jadi kesana teh jiga Allah nu butuheun di ibadahan ku urang. Justru urang butuh ka Allah ku cara ibadah. Ibadah teh seueur. Ibadah teh sanes ngaos hungkul, sanes wirid hungkul, milari rezeki halal pikeun anak pamajikan ibadah. Ya, milari rezeki anu halal. Nepi ka kapanasan, kahujanan, semata-mata yang memberi nafkah keluarga ibadah. Ngajaga keamanan, sabab teu ngaji teh dan misalkan jadi satpam bagian sip malam, ku teu ngaji nah jadi ibadah. Ngajaga keamanan. Ieu lamun teh mah urang teu ngaji teu ibadah na teh aktivitasna naon, kegiatan naon sombong amat. Pajarkeun teh nuju alim nuju head sih mah biasa jadi kade saeutik ge gitu. Allah jeung Rasulna teu butuheun di ibadahan ku urang, tapi urang butuh ka Allah, butuh ka Rasulna ku cara ibadah. Teras nu paling bahaya teh mana? Selain daripada kupur nikmat, wasuhbatul ahmak, bersahabat jeung jelema nu kumprung, bersahabat jeung jelema nu dolim, bersahabat jeung jelema anu teu nuduhkeun ka urang ka Allah jeung Rasulna, bersahabat jeung jelema anu teu aya kamanfaatanana. Maka Sur Ibnu Athaillah, la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka ala Allahi maqaluhu. Anjeun ulah babarengan jeung jalma anu mana eta jalma tingkah jeung ucapanana henteu menggugah kana gairah urang pikeun neangan ridho Allah jeung Rasulna. Maka man jalas janas, jelema mah kumaha riunganana. Man jalas janas lain nanas. Man jalas janas. Urang ririungan jeung nu kumaha karakter urang moal jauh seperti gitu. Hei, urang berasal dari keluarga biasa saja. Kusabab bergaul jeung orang anu hobina mahal bakal maksakeun nepi ka ngaripuhkeun ka kolot. Melaan nafsu tah. Gaya diheulakeun.
Padahal mah indung bapa ripuh, banting tulang kerja keras, anak kesana kemari minum miras. Naudzubillahi min. Tah urang teh tingongora teh diajar eta tah mengenal nafsu. Itu belajar mengendalikan nafsu. Sabab naon? Nafsu urang teh bedas kacida. Lamun teu dikendalikeun engke urang anu kabawa ku nafsu. Kudu nama nafsu dikendalikeun ku Urang. Naon anu keur viral kamari di McD teh? BTS. Sabaraha anu gitu? Aisyah tahu sama. Lamun biasa urang mah 35-40. tuh. Karena naon teh eta? BTS. Cinta idol. Genap 5. Dalam arti gitu. Urang mah bergaul jeung saha wae ge kudu syukur-syukur lamun bisa, syukur-syukur lamun bisa mawa kana arah anu positif. Syukur-syukur mun bisa mawa batur, lain urang kabawa ku batur. Tapi kade urang ngajak alus bukan berarti urang geus alus. Ya? Maka ulah waka ngajak urang ketika dina hate urang boga niat urang leuwih alus tibatan batur. Tapi kumaha carana? Babarengan. Naon cenah? Babarengan. Diajar babarengan. Ibadah babarengan. Cek ogi teh jeung paki urang dina teu bener babarengan atuh dina ngaji ge kudu babarengan. Dina teu bener teh naon we eta mah gitu. Arti mirip. Teu tafsiranna loba gitu eta. Arti. Sabab cek tadi orang kudu mangpang mengpeng sehat kene. Sabab kade sing inget syarat maot eueuh syaratna. Padah ngora kene, padah tenaga kuat kene, padah duit aya dan lain sebagainya teu jadi jaminan. Terus orang sibukkeun diri tinggal ngora kene, sibukkeun ku ibadah, sibukkeun ku bersosial dengan masyarakat, sibukkeun nuntut diri orang supaya memberi manfaat ke orang lain. Jadi KBG pada dasarnya keur diajar, da KBG keur di perjalanan. Urang ayeuna sok ibadah, sok salat, sok ngaji, babak akhir mah tidak tahu. Aya batur anu maksiat dan lain sebagainya, babak akhir belum tentu bisa jadi selamat. Da sabab KBG atas ketetapan jeung ketentuan ti Allah Subhanahu wa taala. Wasuhbatul ahmaki su'mun, bersahabat jeung orang nu ahmak teh kumaha? Lamun salah cara rumasa salah, bahkan sok gampang nyalahkeun ka batur. Ahmak teh naon teh? Keras beheung bedegong, salah mun minta hampura gitu. Ahmak teh kumprung. Terus Kanjeng Rasul ngadawuh, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isrimil ahmak, anjeun kudu memutuskan hubungan jeung orang-orang nu ahmak. Nu ahmak teh tadi teh tingkahna, ucapanana teu ngajak urang kana kariduan Allah, teu ngajak urang kana pangampuranna Gusti Allah. Kanjeng Rasul ngadawuh, khoslatani man kana tafihi katabahullahu syakiron sabiron. Sing sajalma anu dina dirina aya dua karakter ieu, teu inggih di urang aya eueuh. Tanyakeun ku urang sorangan, dan nu apal urang sorangan iwati urang sorangan. Hadena gorengna sangkaan batur masalah, urang teh jiga nu alus, jiga nu soleh, pan urang sorangan nu apal mah kana gorengna urang teh. Maka sing saja manu aya dua perkara dina dirina cek Allah bakal dicatat syakiron anu loba syukur, sobiron anu loba sobar. Mana anu loba syukur teh? Man nadoro fi dinihi ila man huwa fauqahu. Ningali dina hal akhirat, ningali dina hal agama kasaluhureun. Saluhureun teh aya saluhureun umur, aya saluhureun ilmu, aya saluhureun amal, saluhureun teh. Sabab umur teu jadi jaminan, umur mah soal angka, tapi kedewasaan soal sikap jeung perbuatan. Mata aya bahasa kolot, ngora umur, kolot atur, kolot umur, ngora atur. Lamun aya di diri urang dua perkara ieu mana ningali kasaluhureun dina hal akhirat.
da urang mah lolobana ningali kasalureun teh dina hal dunia matak menggebu-gebu dina hate teh haliah duniawi we ogi geus gawe can boga motor babaturan geus boga kumaha carana menggebu-gebu engke teh jadi keinginan anu tarik itu batur mah babaturan usia sakieu geus boga anu jadi engkena teh jadi naon ngaranna teh hirsun kada demes jarang berpikir kabita ningali batur mah hafid Quran, batur mengerti ilmu fikih, batur mengerti ilmu tasawuf, batur mengerti kana ilmu tauhid, batur mah ngora keneh geus soleh, batur mah beuki kolot beuki bener. Jarang anu ningali kana hal nu kitu. Tapi nu sok dipuji mah pan, wah geus boga anu. Mata urang sing kabita ku jalma-jalma anu ku Allah dibere rizki istiqomah. Anu ku Allah diberi rizki ibadah, anu ku Allah diberi rizki istiqomah dina nyiar ilmu. Kan gitu. Tah urang teh kudu diajar teh tinggal ngora keneh eta teh. Nana sabab lain kumaha engke. Kade urang pemuda-pemudi ulah berpikir kumaha engke, tapi engke kumaha? Engke teh kumaha ayeuna? Jadi kumaha kebiasaan urang ayeuna teh ngora. Engke teh gambaran budak urang, engke kumaha urang, gambaran jodoh urang engke kumaha urang. Kartos. Terus ilaman pauko ningali kana dunia kasahanapeun. Urang boga motor, batur mah kur sapeda. Urang boga sapeda, batur mah leumpang. Urang leumpang, batur mah teu boga suku. Jadi supaya naon timbul syukur terus ka Allah teh. Ai urang mah pan, urang boga sapeda kumaha carana boga motor. Geus boga motor kumaha carana boga mobil dan lain sebagainya. Kitu we. Maka makhluk anu diciptakeun ku Allah anu katinggali ku urang kabeh jadi bahan tafakur pikeun ngagungkeun kadat Allah. Jeung deui kade umat kitu urang ieu intina nu diajarkeun ku Kanjeng Rasul ulah sombong. Inti nama sabab jelema moal bisa kukumaha ketika dicokot kekayaanana, ketika dicokot kepinteranana, ketika dicokot kehebatanana, ketika dicokot ketampananana, ketika dicokot kecantikanana, geus moal bisa kukumaha. Wajah ganteng, sombong. Gitu. Wajah artis gitu. Wauh jeung urang lemur teh embung. Itu level. Itu akhirna ketampananana dicokot ku Allah ku cara naon? Kadang cilaka. Jadi aya nu robah dina fisikna. Itulah bukti bahwa kawasamangan Allah hungkul. Urang ulah sombong. Jadi sebetulna ieu esensi hadis nu ieu ngajarkeun bahwa jalmi anu senantiasa syukur kana nikmati Allah, anu boga rasa bahwa naon nu dipaparinkeun ku urang ieu anu pansae-saena itu maka bakal ningali ka jalma teh saluhureun dina akhirat. Bakal ningali sahanapeun dina naon? Dina dunia. Jadi urang teh teras-terasan syukur. Maka para kakasih Allah mah era lamun tarang ngerut teh. Urang mah pan ngerut we tarang gitu. Para kakasih Allah mah isieun mun tarang ngerut teh, mun cek Gus Bahama. Sarua jeung teu narima kana kodok jeung qadar ti Allah. Karang tarang kerung. Panon molotot sorak tarik tinggal di jelma. Lamun keur teu boga duit sensitivitas meningkat. Sensitivitas jelma ketika teu boga duit bakal meningkat. Tapi mun keur boga duit sesurian. Itu ayo hayang naon duh gaya. Bandungan mun tos CF. Kabungah kasedih urang nalika eueuh. Kasedih urang nalika leungit saukuran jeung kabungah urang nalika aya. Ieulah dunia. Moal salilana. Bungah moal salilana, sedih moal salilana. Tapi terus ritme kehidupan teh berganti. Aya bungah, aya sedih. Aya seuri, aya ceurik baeut gitu kan. Matak mun waktuna seuri, sok seuri. Waktuna sedih, sok sedih sing karasa bahwa urang teh butuh tengan ka Allah hungkul. Babaturan teh sahabat teh gitu. Nu aya nu senantiasa aya nu moal pernah saha Gusti Allah. Piraku teu kauninga
lamun urang keur dibere cocoba kauning ku Allah kauning ada Allah nu maparinna oge kuat jeung tidak saukuran makrifat urang ka Gusti Allah dina menghadapi eta. Jadi sebetulna sadayana ge keur diuji. Bodoh ujian, miskin ujian, pinter ge ujian, beunghar ge ujian. Jadi lain soal nu opat eta. Anu matak ngahesekeun kana hirup jeung kahirupan, lain soal miskin jeung beunghar, lain soal pinter jeung bodoh, tapi soal kamakrifatan urang ka Gusti Allah. Kusabab teu makrifat ka Allah, teu apal kana parentahanana, jadi teu hayang migawe kanu diparentahkeun jadi we seuseut hirupna. Seuseut hirup teh kusabab loba poho ka Allah jeung ka Rasulna. Sedengkeun urang teh apal diciptakeun teh cik tadi tujuanna pikeun naon? Ibadah. Jadi sebetulnya mah sanes kurang refreshing, sanes kurang artos, kurang ngaji. Ya, anu membuat naon teh? Rupek teh urang mapan nusok ngaji, teu gablek duit ge seuri we. Boga hutang ge seuri we gitu. Dalam arti maksudna sadayana hamba Allah anu diteundeun di dunia kabeh ge keur diuji. Aya nu lulus, aya nu henteu. Jadi tong ngarasa hina kepada urang miskin, tong ngarasa hina kepada urang bodoh, tong ngarasa mulia pada beunghar, tong ngarasa mulia pada pinter, kabeh ge ujian. Jadi engke lulus jeung henteu mah babak akhir. Maka cek tadi manfaatkeun potensi anu tos ku Allah dipaparinkeun ka urang. Happy we happy gitu. Dalam arti happy teh kumaha? Bukan berarti da sabab tadi teh ya moal aya jalmi nu teu gaduh ka susah, moal aya jalmi nu teu gaduh ka bingung, da dunia mah tempatna. Moal aya jalmi anu teu riweuh, da dunia mah tempatna. Ngan kumaha carana dina keur susah, dina keur bingung, dina keur riweuh, hate mah tetep tenang. Hate mah teu pan hese teh gitu eta teh. Tak urang upayakan untuk terus bersyukur ka Gusti Allah. Intina mun urang loba poho ka Allah jeung ka Rasulna gitu. Nya tunggu we gitu karupekan, kasusahan, kesulitan dan lain sebagainya. Bisa jadi musibah teh jang kakasih Allah mah pikeun naikeun darajat. Tapi jang anu maksiat mah pikeun jadi penyebab dihampurana dosa. Dina muhtarol hadis duka hadis kasabaraha hilap deui. Ida kasurat dunubul abdi, bila mana loba dosa jelema jeung eta jelema teu boga amal anu jadi kiparat kana dosana, maka ku Allah bakal diuji ku naon? Bil huzni, ku nalangsa, ku galau, disulitkan ekonomi dan lain sebagainya. Tujuanna naon? Supaya jadi kiparat kana dosa anu geus diheula. Intina kumaha? Allah rek nyalametkeun eta hamba. Jelema anu geus rek bener ku Allah bakal diresepkeun kana bener jeung diresepkeun diriungan jeung anu geus bener. Ngan kade lain hartina urang geus naon? Bener. Geus bener. Lain hartina kitu. Da kabeh ge matak teu eureun ngaji teh urang teh can bener. Ngeureuyeuh ngaji ge urang teh hese bener teh. Komo mun henteu kitu maksudna teh. Komo lamun henteu cacak-cacak ngeureuyeuh urang teh. Berarti kumaha atuh? Ilmu gitu jadi tolak ukur karena benerna seseorang. Lamun tema aya nu dua tadi ningali kana akhirat kasaluhureun, kana ilmuna, kana amalna, kana dermawanna. Sabab saluhureun teh cek tadi aya saluhureun umur, aya saluhureun ilmu, aya saluhureun amal. Umpamana jelema teh umurna mah sahanapeun urang ngan ilmu jeung amalna saluhureun tuturkeun ulah gengsi. Urang teh misalkan aya budak leutik tapi pinter tong era nanyakeun. Maka prinsip urang jang anu diajar hayang bener kumaha tong embung disebut bodoh, meni alim disebut bodoh teh. Gitu. Urang teh mah tak teu eureun diajar teh bodoh. Jeung dida memang hakikatna urang mah bodoh. Ngan ulah bodoh teh aya bodoh katotoloyo, aya bodoh alewoh. Ari bodoh alewoh mah bodoh tapi daek tatanya, bodoh tapi daek diajar, bakal pinter, bakal bener. Tapi bodoh katotoloyo jiga nu pinter, penampilan meyakinkan padahal bodoh ta eta nu paur.
Sebab kebodohan teh maksudna bodoh dina agama, bodoh dina menyipati sifat Allah jeung Rasulna. Itu bodoh nepi ka jadi teu boga akhlak, kasaluhureun teu hormat, kasanapeun teu nyaah. Ulah padah urang ayeuna loba ilmu jeung amal tapi kasaluhureun hirang hormat. Akhlak tetap itu di atas ilmu. Akhlak teh paukol ilmi. Jadi urang teh terus-terusan diajar. Salah wajar da keur diajar. Bener pantes da keur diajar. Jadi nu diajar mah manjing wae kana naon oge. Si itu bacaanna salah padahal sok ngaji, wajar da keur diajar. Si itu alus babacaanna bisa ngajina maca kitabna, pantes dah diajar. Jadi nu diajar mah bakal pantes wae. Intina kumaha? Urang tong eureun diajar. Lamun eureun diajar berarti merasa puas teh ya. Itu. Mana deui anu dua teh? Tapi lamun sabalikna moal tercatat jadi sakiron sobiron kumaha? Ningali kana dunia kasaluhureun, ningali kana akhirat sahandapeun. Kumaha ningali dunia kasaluhureun? Tadi teh ya kabita kudu geus boga anu, tapi teu kabita ku jelema nu ilmu jeung amalna geus loba. Tapi kana akhirat ulah ningali ka sahandapeun. Nah teu ngaji ada si anu ge teu ngaji. Nah teu salat ada itu ge teu salat. Nah teu sedekah ada itu ge teu sedekah. Tah kalah ningali teh ka sahandapeun kitu dina hal akhirat. Ulah ningali kanu koret dina akhirat mah. Tangkena moal ditulis sebagai syakiron sobiron. Ari syukur teh naon atuh? Bil iqbal alal mun'im. Madepna hate urang kadat Allah anu mere nikmat. Jadi disaksikeun kabeh nu karasa ngeunah, kabeh nu karasa jongjon kana hate semata-mata nikmat ti Allah. Ngaran Iqbal cantang tuh jadi jaminan jadi syukur. Gitu. Iqbal teh pan madep. Dalam arti madep hate saksikeun ku urang heulaanan gitu heulaanan bahwa urang daek ibadah saksikeun eta nikmat ti Allah. Bukan atas upaya urang, sama sekali bukan. Semata-mata nugraha ti Gusti Allah. Mata teu pantes disombongkeun ku urang. Mun'im Allah teh dat anu mere nikmat. Lamun teu percaya Allah mere nikmat, bandungan ketika nikmat anu aya di urang geus dicokot ku Allah, pan teu bisa kumaha. Nikmat teh pan rupa-rupa. Nikmat sehat, nikmat akal, nikmat dina ibadah, nikmat babarengan jeung nu saleh, nikmat ku Allah dikersakeun jadi jelema nu loba nulungan kanu butuh. Nikmat dijadikeun pejabat nu adil, nikmat dijadikeun ulama nu ikhlas, nikmat dijadikeun anu miskin bari sobar, bari syukur. Itu. Jadi sadayana ge nikmat sebetulna mah. Ngan jadi nikmat jeung heuteuna hate urang dina menyikapina. Kunci urang pamuda-pamudi hayang sukses tetep lamun eueuh restu tinu jadi indung bapa moal singala kumaha. Urang mah sukses hayang, jodoh hayang babari gitu. Ka indung bapa goreng patut. Malik-malikeun wae ka indung bapa teh. Nyanyahwanan. Gitu. Pajarkeun teh indung aing mah, bapa aing mah. Gitu. Tapi memang aya di kolot ge anu maklumeun hampuraeun gitu. Itu ngan teh parentahanna ge pan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ibadah ka Allah ulah musyrik saeutik oge wa bil walidaini ihsana ka indung bapa sing hade. Ka ulama urang hormat hade pisan. Ka ulama urang cium tangan, ka kiai, ka ajengan, ka guru-guru urang cium tangan dibulak-balik hade, itu sunnah. Ngan kade ari ka indung bapa henteu. Halo bro. Ka bapa teh salam teh. Gitu. Hormat gitu. Ari akrab mah teu nanaon jeung bapa sok deui alus. Ngan tetep tong leungit hormat. Kamana bro? Urang ka kolot eta teh. Jadi leungit tah. Hormat teh. Kamana coy? Itu misalkan tetep urang kudu hormat kanu jadi kok. Ku cara naon ihsan. Ku cara ihsan teh maksudna kumaha? Yeuh, da bahasa mah teu meuli. Urang nepi ka irah ge moal bisa nyenangkeun kolot teh.
komo malas jasana moal ngan paling tidak ku kalakuan nu hade ku obrolan nu hade teu pati kacaritakeun kolot poho ka anak tapi loba anak poho ka kolot siga kumaha teu pati kacaritakeun guru poho ka murid tapi murid poho ka guru loba tak urang teh ulah kagolongkeun kanu eta. Hei, ketika orang susah jatuh nah jatuh nama reku kalakuan maksiat sorangan lumpat ka saha anger ka lumpat pak kamana babaturan anu menikmati babarengan jeung urang sagala rupana kulluman pil mihnati kabeh jelma lamun anjeun keur katimpa musibah yatrukuna ninggalkeun kabeh ka anjeun illa ummuka kecuali indung anjeun sok indung mah siap wae masing budak poho oge tingali maaf da hamba Allah teh roba ieu bukti kakawasaan Allah aya nu sampurna anggota badanna teh aya nu kurang tapi indung mah rela we ngurus ku batur mapan dipoyok dihinakeun tapi ku indungna diurus tanpa daksa misalkan nu pandanganna kumaha sampai anak kumaha itu atau wajahna rada beda indung mah dengan rela ngurus nepi ka gede ku batur mapan dipoyo tak ieu kade hei ieu istri khususna kabeh ibu pasti awewe tapi teu kabeh awewe jadi ibu ya anu ngabunuh orok anu miceun orok awewe berarti eta awewe tapi teu aya sifat keibuan. Setiap ibu pasti wanita, tidak setiap wanita menjadi ibu. Di lalaki ge alus sifat keibuan mah. Mana sifat ibu? Nyaahan, berehan, hampuraan, tetegaan. Memang kudu bersifat keibuan. Jadi lalaki ya ki milih calon istri teh kudu nu hade akhlakna. Kumaha hayang nyahokeun alus jeung henteu da katingali dina gambaran dohir ge. Tapi memang teu jadi jaminan eta oge. Bisa jadi anu sok tiktokan bari butak kitek eta anu alus akhlakna. Bisa jadi. Allah. Naon? Alus pelayananana, hormat ka salaki, ngurus ka budak, nyaah dan lain sebagainya. Pasti atuh. Dari alus akhlak mah lain soal cicingeun jeung energi alus akhlak mah tapi pada akhlak anu terlaksanakan nya nu energi teh wah acuh heboh naon teh anu di Amerika nu awewe teh ya anu ngabunuh kolotna teh ya pan eta karakter jelema mah kumaha cicing lungguhnya tapi geuning melakukan hal jahat berarti itu jadi jaminan nu cicingeun jeung nu loba gerak itu jadi jaminan maka urang berupaya diajar terus menerus gitu nyuhunkeun ka Allah teh sangkan urang dibimbing jadi jalma anu syukur jangan hanya meminta petunjuk ka Allah teh da petunjuk mah geus loba tapi minta dibimbing. Contoh, orang nanyakeun alamat. Ope nanyakeun alamat ka Ogi. Gi Ari Sayati belah mana? Cek Ogi teh di dieu ka hareup, belok kanan, lurus terus ke belok deui ka kanan. Bisa linglung da ditunjukkeun hungkul. Tapi lamun dibimbing, Pe, Ogi Ari ka Sayati ka mana? Cek Ogi teh hayu pe, ku urang dianteur nepi ka tujuan, nepi ka salamet. Pan lobana linglung teh ku sabab naon? Ditunjukkeun hungkul, henteu dibimbing tak urang senantiasa hayang aya dina bimbingan Allah, bimbingan Rasulna, bimbingan guru-guru urang, bimbingan indung bapak urang. Itu kartos. Mudah-mudahan itu urang terus ditingkatkeun keimanan, terus urang dijadikeun jalmi-jalmi anu berusaha untuk terus berbuat baik. Meskipun urang can baik, berusaha terus. Itu nyuhunkeun dibimbing ku Gusti Allah. Jadi kesimpulan anak makalah anu ka-24 ieu urang ulah nepi ka. Jadi kufur nikmat adalah tercela dan bersahabat dengan orang yang dolim adalah kesialan. Terus mana deui? Nabi tos ngadauh
putuskanlah persahabatan dengan orang yang tidak menumbuhkan gairah untuk menuju kepada ridho Allah dan Rasulnya dan kepada ridho orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hada astaghfirullah min qaulin bila amalin. Mudah-mudahan ibu rama urang, guru-guru urang anu araya kene sing diparanjangkeun yuswahna, sing disarehatkeun salirahna, sing dirizkian ibadah husul ka Allah Subhanahu wa taala. Ibu rama urang, guru-guru urang anu tos tiparayun ngarantun salamina sing aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin niyah wa bi barakati hadil jamaah al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afu minkum hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.